resena ngahudangkeun budak sahur abong lain bulan puasa. Tapi lamun ngameumih mah hudangna teh sok gara rancang deui. Heuh caritana teh tadi sahur da barudak teh ngararomong ibu besok mau puasa cenah. Oke siap cekeng teh urang hudangkeun ke sahur. Bari jengkot hese geuningan ngahudangkeunana oge beda jeung bulan puasa. Kadang-kadang teh bulan puasa oge hararese hudangna teh komo deui ieu bulan kieu. Sahurna ge anu gancang we besti ieu teh geus beurang deui jam 4. Keur mah geus ngomong deui ti sore keneh sahurna teh pengen indomie goreng cenah. Heuh cekeng teh sok haus lamun ngadahar mie sahur teh. Heuh tapi da dibere nu lain moal asup deui. Nya geus urang teh digugu urang oge sarua nyeun mie tungtungnana mah tuh ngadadar enog deui 2 siki atau loba-loba teuing bisi teu didalahar. Bari jeung nya sia besti teu didahar nya dadar enog teh kaduhung teu digebruskeun we kana mihna cekeng teh sok kadahar lamun jeung mih mah. Jadi tungtungna teh sahurna teh ukur mih we hungkul barudak mah teh didahar endogna mah ku urang we. Cikan gara urang hudangkeun heula cekeng teh tu urang guyah-guyah menikot geus beurang ieu teh. Geuning nyileuk bari jeung reup deui sare. Da keur meujeunna cepel-cepelna panon atuh da jam 4 malamun ngahudangkeun pas ngong adan ge menikot hararese. Kudu diasongkeun imah mihna meh ka ambeul tuh bener we ari ngameu mih mah tingali langsung curinghak. Curinghak mana ketan kalak hareup deui geuning eta. Teh heula mih urang can asak ieu teh kalak kakot geus beurang. Si bungsu kot hararese dihudangkeun teh tuh tingali kudu dijungkatkeun wae. Sok sini cepetan cekeng teh kaburu beurang ieu. Lanceukna sumawana deui dihudangkeun teh hararese. Tak geus carung ngeulik ieu masuk geura darahar kayaknya minum heula meh teu seuseut. Mungeun lanceukna mah jangan dipidiol cenah bangun tidur malu. Sok-sok pokona mah ieu mah geura beakeun cekeng teh tereh adan ieu. Sok mempeng sumanget ti kamari hayang puasa cekeng teh ayeuna dihudangkeun teh kudu daek. Da budak mah lamun dipaksa-paksa sok tara daek geuningan ieu mung pengharideng keur daek sorangan. Rasaan mah urang karek ngahuap karek sahuap teh 2 huap ieu teh lanceukna mah geus beak deui sia besti. Lamun gadahar mih teh 3 kalian ngahuap meureunna. Tuh da bener sia nogna mah hese ditawar-tawarkeun oge ieu mungeun lanceukna mung adin amung padahal ieu teh ngeunah-ngeunah didadarkeun teh di jerona teh dihayaman. Da lapur teh didalahar. Ieu budak kalak ngahalangan kamera atuh cenah deui nya. Urang mah can anggeus besti jeung adina lanceukna mah geus anggeus tinggal geus nyokot cai ieu teh. Hararese lamun ngahaja-haja ngajak budak hayang puasa da ibang mumpung keur dararaek cekeng teh. Adina ge teu lila atuh geuningan ngadahar mih mah geus beak. Sok minum heula sing loba cekeng teh ieu ngarah teu kering tenggorokan. Pot balelol ngisi suara teh jabaning keur nyeri huntu ieu teh besti. Naonnya sok tiba-tiba nyeri huntu padahal eueuh gigi nu bolong. Tingalikeun si bungsu mah diajarkeun heula niatna teh kalaka ugek-ugekan we hungkul lain nuturkeun. Baca niat cekeng teh ngarah afdol puasa teh. Aslina sia besti ieu huntu teh nyeri linu keur ngisi suara teh urang teh hoream sabenerna mah maksakeun ieu teh. Linu si gigi teh jadi jiga nu kumahanya linu we pokona mah tapi nu bolong sabenerna mah. Tah mun kitu teh kunaon nya panas dalam atau kunaon? Kalah kok teu gararenah ieu teh. Urang kumahan heula besti wadahna ieu ngarah gararenah isuk-isuk teh urang teh jabaloba gawe. Tiba budak mah isuk-isuk teh sakola. Ditanya ku urang teh yakin kuat ini di sekolah puasa kuat cenah. Urang nginum heula mumpung can adan ieu. Satungtung can adan mah tuluy we nginum. Tah ieu budak leutik gerang nginum heula cekeng teh mumpung can adan ieu. Dibere nginum teh nginumna teh payah saregot. Lanceukna dibere nginum gak mau kenyang cenah. Adina dipaksa deui ge hararese ieu teh embung bebelaan ampun kalak kakot didorong-dorong ieu gelas. Kolot mah karunya ngarah teu garing teuing ti koro. Heuh hararese dasar budak.